Corona COVID-19. Corona kiwari manehna kasohor, padahal lain tukang ngabodor. Corona lir ibarat nyendet kertas ku kompor, loba jelema tingkal lalucur. Sealam dunya ngerasa panik, padahal eta virus ukurana leutik, teu siga kuntin sok cikakak cikiki. Masker jeung hand sanitizer jadi mahal, dijadikeun bisnis ku jelema bermodal. Safe quarantine jadi solusi cek ahli nu berakal. 14 poe ngaduduk kluk sabari jikir jeung istighfar, moga corona bubar.